Hostes yang orang baik. Yang kamarnya sih teh. Iya yang mangkung. Usuk. Aing seperti menang-menang hapeu kieu mah. Pas aya nama pas. Menang kieu aduh. Kumaha ieu menang geus. Aing mah. Ayo bawa apa weh? Kudu ngantai jurang. Tak dinyeteng. Menang. Lumayan ya. Tiaraeun. Orang pindah dah nih mah awean. Abut. Sama. Ayo. Aduh, aing mah cuaca teh poe kieu deui aduh. Mancing can bebenangan nih. Aduh, apa supaya namanya? Sarari biasa-biasana mancing teh meunang loba nya ayeuna mah. Manten ya euy. Buburang oge sih. Kitu nya. Ninggang sia culangung. Sampurang lampura teh samang neuneu jalaneuna tuh. Makat cia. Kabur ah. Keles-leus teh budak teh euy. Man, orang kasog man torek laik mah. Ayo, sok bakalangan kan? Heeh. Sudah mantap. Yang mana? Cai mana? Kemarin gimana tuh? Sebenarnya dia sedang kalau minum tuh. Kita orang itu nih nyantai dengan sekarang teh beneran ya cai di dia kebakti cai ada carangke ayo kalian ama ada ini dia lumayan cabai oh no balik sih ban amang teh soal sih ban orang sikatna cabai tuh mau kan geus balik ka mamangna aja umi kan mantis cabai teh harga jauh itu menang pilu iya obat iya nasi harapun oge tuh kayak nama orang pauk ke cabai orang jual kayak orang lumayan kan yang jajan sing goceng 5 g sing goceng 20 g udah lumayan ada sama kata ikan obrol iya jual lumayan jajan Buru-buru ngeladang dek mak euy lapar euy. Kira-kira aya budak mah ya. Kembang mahal ya. Kajina dijual barang oge. Yang modal slot gitu. Oh siap, kok kembang gitu. Jelas mah kilo soalnya. Ayo dijual kemana? Balik. Arang yang ieu mah da. Naon? Ieu biasa. Lot? Oh, itu sama. Aduh, naon kita lain yuk.
Sebab gaya segitu nih, tahu sih. Tadi masalah yang santup. Murah, kan Allah kan, murah bicara aja udah. Gue tuh oh sekarang maksudnya iya, orang lagi di sawah. Saya jual kembang, bawa kembang ke Sidarca di Tonggo. Wah, main asok tuh. Mana main asok mulia naik kembang. Lihat tungan tempat di hakanan lumayan nama. Oh bener. Besi arek kita mah ente itu kali itu jual Sidarca. Kancerana we teh. Taharayang teuing udah ditang jeung naon. Sego konten main slot we. Anjing teh teh play. Capek aing. Apa aja teh? Sidarca ayo. Aya mah jeung aing na. Aya. Sapugu. Heeh. Aing ngerokok mah. Hayu. Aing laparan ya. Wah, aing lapar. Aing kudu ngadar para hayam. Assalamualaikum. Makan. Nyampe bulu-bulu teh nya. Bodoh ah. Kewe tinggal WA. Gitu. Loh, iya paket saha deh anjing. Sopan juga nuang paketnya ya. Paket si RT ya. Au. Apes we nya euy. We nama euy. Ya Allah, sing we ayahnya jelemana tuh aing wae aing. Udah poe minggu sing aya. Bener Mang Sarif kedeng. Ya paket ya. Hargana 300.000. Wah, sia. Teu meunang diisukankeun aya nama pokona mah kudu cash aya. Coba kedeng. Sing salah ye. Tadi urang ngirim arubuh wae. Soalna urang meriksa HP urang can datang sebenarnya mah. Aya. Bulan geus ayeuna mah bayar heula 300.000 kadang urang foto heula nya. Gede nih. Bulan. Ieu we nama. Ieu kan 300 ya. Heeh. Urang teh aya di 100 ya hasil panen teh. Terus kumaha? Isukan 200 deui. Anjuk atuh gitu Mas Sarwa kene. Eta mah lain anjuk atuh pan dibayar ayeuna isukan setengah deui. Yo nyawa imah. Kewe kasbon heula ke ieu. Siap teh ka dieu we. Nya kasbon ka buat. Berat nanti teh buat gitu soalna. Heeh pokona kitu we. Waduh aya. Awasnya isukan ya mah. Isukan ka dieu we. Lebihan teh nya. Oh siap. Siap mangga pagawean teh. Setting ya, belum nanti beres. Kok kelihatan nih deh. Udah keluar, menjaga dulu sini kelihatan deh. Kembang pakai sih banyak. Ini tersalah gitu, halibe. Kembang halibe dia. Yang benar 2 minggu siram memang ya siram. Nah ya oh no ya bah caranya vitamin udah juga na tambah cari kamar itu ya main bayang dah segar saya dah kalau gue suka mah ada teh ya rasanya tuh lah tulis segar. Baca diri sambikan acan nih. Aduh dah ngomong dia. Sudah kemana sih gawun kau ini? Nah berapa hirup teh? Aduh terus sambung udah nyeken namanya.
teh. Minum gua anjing teh. Mana? Ngajian si dosen habis. Maaf. Kunaon sih ya? Ayatna apa ya? Ka warung. Hayu mah lah jeung teh tapi bereng geus kudu mah. Mama aing tadi ayatna rokok puntungnya kajeun. Hayu milu. Mau. Harapnya sih mah. Dah kita malah diturutan we. Dong antel rasa sarangan dah kitu. Seujan jaga alhamdulillah dia saya kasih. Beda ngangkat. Buat aja gitu. Aduh, saya bukti yuk teh apa aduh.